Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al-ayat. Pertama anu langkung utama ieu urang sami-sami nyangkakeun puja kali syukur kepada Allah anu Maha Ghaffur. Alhamdulillah parantos masihan beraneka ragam kanikmatan ka urang sadayana. Di antarana nikmat iman, sinar nikmat Islam anu diiringi ku sehat jasmani kali rohani. Shalawat beriring salam dia senantiasa Allah juga limpahkan ka junjungan agung dagesna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mandar ka urang sadayana selaku umat anu giirang sadayana kering syafaat kudu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Asadayana para alimin ulama, para ustaz, para kesepuhan, para tokoh, para ketua DKM, asadayana bapak-bapak anu hadir di ieu masjid di acara rutinitas pengaosan malam Sabtu anu teu tiasa disebatkeun nami hiji-hijina mugia teu ngirangikeun rasa hormat sinareng ta'zim si pribadi asadayana. Mudah-mudahan doa urang ka Allah, perkumpulan urang dina wengi ayeuna ngajadikeun hiji sabab wasilah urang sadayana dihampura tina sakabeh dosa-dosa urang ka Allah taala. Amin. Dipasihan kamanfaatan kabarokahan kahirupan urang duniawi kali ukhrawi. Amin. Mudah-mudahan barokah pangawasan wengi ayeuna ahli kubur urang sadayana mugi Allah singkicakeun di alam kuburna, dihampura tina sakabeh dosa-dosa Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal. Bapak sadayana dina kesempatan ieu si pribados rek nyaritakeun kana sakumaha hadis nu diriwayatkeun ku Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saur Imam Ibnu Mas'ud, nu mantak urang terus menerus membacakeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atanapi urang ngupi ngadenge ka jelma anu keur macakeun sholawat, cebuk batur tea nu kadenge ku urang nyebutkeun nama Kangjeng Nabi seperti tadi cek sepribados dina mukadimah, itulah Kangjeng Nabi Muhammad, dijawab ku urang sallallahu alaihi wasallam. Tah eta nu mantak kitu teh horeng aya hadisna, aya keteranganana. Saur Kangjeng Nabi, inna min umati aqwaman, sanyana umat kaula cek Kangjeng Nabi. Saha umat kaula cek Kangjeng Nabi? Atuh urang. Aqwaman aya hiji kaum, yaqulullahu ta'ala lahum yaumal qiyamah, anu Allah di poe kiamah nyarios ka umat Kangjeng Nabi ka sekelompok kaum golongan. Saur Allah, ya ibadi udkhulul jannah, hamba manusia, anjeun umat Nabi Muhammad, mohon abdi umat Nabi Muhammad, ya Allah sok kira udkhulul jannah, sok geura aras aranjeun ka surga cak Gusti Allah. Di urang eta umat Nabi Muhammad dijamin ku Gusti Allah udkhulul jannah, geus geura asup ka surga anjeun. Tapi faya tahayyaruna fi arasatil qiyamah ila ayahdiyahumullahu ilal jannah.
ongkoh mah eta kaum teh dititah ku Allah kita asup ka surga, tapi doang jelema anu kabalinger, doang jelema anu bingung, doang jelema anu teu timu cabak palampang teu timu jalan, teu timu arah, teu timu kanana disebutna anu dijalurkeun ku Gusti Allah. Gusti Allah ya ibadi udkhulul jannah, hamba geura asup ka surga, geura asup geura. Eta si kaum tiapa yang tahayyaluna fi arasatil qiyamah, palangpang kamana budak surga kamana. Pakila manhum ya Rasulullah, ditanya ditaroskeun ka Kanjeng Rasul, manhum ya Rasulullah, ai eta tia saha Kanjeng Rasul, eta lain umat anjeun sanes, muhun Gusti cek Kanjeng Nabi, eta umat kaula. Pan eta ongkoh mah kita asup ka surga ku kaula, tapi kalau teu daekeun doang nu timu arah teh jelema, doang nu timu jalan, kunaon eta Rasul? Cek Gusti Allah, faqala dijawab ku Kanjeng Nabi, alladzina zakartu baina aydihim wa lam yusallu alayya minas sahwi wal ghaflah. Horeng mah eta jalmi doang nu kitu teh Allah, baina aydihim wa lam yusallu, di mana eta jelema diucapkeun ngaran Nabi Muhammad tara ngajawaban kulapan sallallahu alaihi wasallam. Komo jelema anu teu maca sholawat mah, tinggal jelema anu sok muping disebut ngaran Nabi Muhammad dengan jawaban kulapan sallallahu alaihi wasallam, jaga di poe kiamat bakal diberi lindung eta jelema teu timu rek asup ka surga nage. Naudzubillah min. Urang alhamdulillah tadi urang babarengan maca selawat ka Kanjeng Nabi, mudah-mudahan ngajlikeun sabab barokah urang sadaya dirahmatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, mudah-mudahan di urang jaga di poe kiamat ulah sampai diberi bingung ketika urang kita asup ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dina saterasna Bapak Simpribados dina kesempatan ieu rek ngabahas tentang masalah ruh. Lamun ku urang kadiri mah eta kulurarang ini disebut lagi roh. Roh cenah roh. Lamun ku urang muara mah disebutna nyawa. Barang eta teh kenapa? Jadi ngaran ruh ya ruh, ar-ruh, roh wauha. Ruh bahasa Arabna disebut urang mah naon? Allah rohan cek, Allah nyawaan cek. Mata kata urang Indonesia mah komo urang Sunda mah pangeunah-ngeunaheun ngaganti ngarubah ngaran singkat pada eta bahasa Sunda. Ari bahasa Indonesia mah alen atau ngaren. Lamun nanya beka urang ka urang Jakarta mau ke mana? Mau ke sini dulu sebentar. Mau ke sini dulu. Coba nanya ke orang luar, mana? Adieu. Seseutik mereka ka dieu. Jadi teu pemandangan teu apa. Adieu aja. Ya. Tah dieu Bapak Simpribados rek ala kadar nyaritakeun tentang masalah ruh. Oreng mah ruh salah satu adrubin. Ruh teh oreng mah eta Bapak kabagi tilu bagian. Jadi roh teh kabagi tilu bagian. Awaluha sultaniyah. Nomor kahijina ruh teh ngaranna ruh sultaniyah. Hiji wasani ruhaniyatun. Nomor kaduana ruh teh ngaranna ruh ruhaniyah ngaranna.
Wasalisu jismaniyatun nomor katiluna ruh tea ngarana ruh jismaniyah ya. Jadi roh ayat 3 horeng mah hiji roh sultaniyah, nu kadua roh ruhaniyah, nomor katiluna roh jismaniyah. Pamau di sultaniyah al-fawaid yakni al-qalb. Tempatna roh sultaniyah teh goreng mah eta Bapak hadirin sadayana ayana dina hate. Jadi cicingna dina hate. Bahasa sultaniyah eta parularai bahasa sultan luhur. Mantap jelema eta terminalna hirup eta aya dina hate. Mantap ruh sultaniyah ayana cicingna dina hate. Mantap jelema ketika rek migawe kabagusan, rek migawe kagorengan, rek niat bagus, rek niat goreng, eta sok biasana timbulna datangna tina hate helan. Memeh diomongkeun sok hate helan ngaletot. Keun dia kuai. Keun dia kuai. Cek hate karep dilakonan. Mandak cekan dinabi ayat ina fil jasadi mudghotun. Ingat dina jasad urang eta aya darah, aya daging. Di antara keseluruhanana itulah hate. Di mana hate urang salamat bagus berarti roh sultaniyah urang keur bagus. Di mana hate urang keur goreng maka ruh sultaniyah urang keur goreng. Mantap sok urang muara eta karisnya sok pake babasan. Lamun jelema hatena goreng sok bangsa kumaha saya ieu goreng hate tanya bahasa kitu eta si eta mah goreng hate cenah hatena goreng si eta mah macam mana wajah da puru bae cenah nya hate goreng si eta mah bahasa kolot eta goreng mah ruh sultaniyah na keur goreng eta sok pakai bahasa eta kolot eta si eta mah goreng hate cenah atau sama hate goreng cenah puluhan susah. Jadi mah sifat iri, dengki, ujub, takabur, sum'ah, namimah aya dina hate. Ketika hate ku urang diantepkeun ruh sultaniyah atuh kitu bae cenah sampai ka pae ge. Dimulai balik sampai ke geus aki-aki, pawatur hewa bae. Pawatur kasebutna ngahinaan bae sampai ke ka modal ya kitu bae. Mantap ulah tah rapikeun hate urang. Salamatkeun hate urang sangkan ruh sultaniyah urang bersih kadituna. Lantaran Allah dina Al-Qur'an geus nyaritakeun samemeh urang digubrakeun ka alam dunia ketika roh urang rek diasupkeun ku Allah kana jasad urang dina usia 120 hari Allah geus ngomong ka roh urang. Gusti Allah alastu birabbikum naon dia percaya mun aing pangeran anjeun. Dijawab ku urang masing-masing qul bala mohon Gusti abdi percaya. Gusti teh pangeran abdi. Gusti Allah rek diasupkeun ku aing biaya roh kana jasadna ka udin. Ya, mantap eta lamun anu sok hamil 4 bulan teh biasanya sok selamatan cenah cenah ieu 4 bulanan cenah. Eta teh di mana Allah keur niupkeun roh. Gusti Allah rek diasupkeun ge ku aing roh kana jasadna ka udin. Ngan aing mah awalna ge ieu roh teh bersih, dia balik ka aing ka diri kudu bersih. Di mana dia balik ka aing ruh dia goreng kotor. Namimah aya dina hate, ngadu-ngadu aya dina hate, sombong aya dina hate, takabur aya dina hate, diseuseuh wae teh Gusti Allah di neraka dia. Tah mantap Allah mangasupkeun roh bersih, maka kembali lagi kudu bersih. Maka kurang diajar urang ngabersihkeun hate, ulah sok ngabogaan hewa kabatur. Ulah sok ngabogaan rasa ieu ieu kabatur ulah bersihkeun ku urang. Ulah kumaha ka makhluk Allah mah urang kudu husnudon, kudu bagus sangka bae. Rek nu kumaha bae ge tetep makhlukna Allah Subhanahu wa taala. Nu maling makhlukna Allah, nu tukang maksiat makhlukna Allah.
nu tukang ibadah makhluk Allah ngeun KPG diberi jalan masing-masing. Tetep nu penting mah hate urang salametkeun dina hate anu nage dina roh sultani anu nempel dina hate urang sadaya. Hiji nomor kaduana roh teh ngaranna roh ruhaniyah. Di mana cicingna wa mau di ruhaniyah al abid yakni as-sadud. Ari roh ruhaniyah mah Bapak eta cicingna dina dada. Cicingna dina dada. Dina dada. Aya nu di manaan al kabid eta naon kali lipat. Mana kali lipat? Dada mah nya. Ulang dada atau dadanya kurang menyebutkan iman sebenarnya dada cenanya dada cenanya eta tidinya aya ruhaniyah ngaranna paingan lamun kurang keur dikaji mah ilmu thariqah oreng atuh bener ieu ngeunaan lamun dina ilmu thariqah aya 7 latifah 20 muraqabah nu hiji latifahna latifatul akhfal latifatul qolam latifatul sir eta horeng aya makna tertentu horeng didinya aya ruhaniyah horeng ketika dina jasad manusia urang kabehan Bapak dina diri urang eta aya 7 latifah 20 muraqabah teu ahli thariqah. Ketika kurang disalametkeun eta 7 ruhaniyah urang, insyaallah jelema kabatur bakal hade bae. Nu matak ieu urang sok ambisi. Terlalu teh naon? Oreng mah ruhaniyah urang teu diurusan ku urang. Ya, eta mah urang jauh deui lah ngacakeun eta mah. Bisi urang teu nepi ka eta dinya mah jalai urang teu ngaboga ilmuna. Nu penting salametkeun ruhaniyah urang sadaya. Nomor katiluna roh teh ngaranna roh jismaniyah. Ya, ngaranna roh jismaniyah. Di mana cicingna eta roh jismaniyah? Bainal lahmi wa dami antara daging jeung getih. Tah, sela-sela daging jeung getih eta tidinya aya roh jismaniyah. Wa bainal azmi wal uruq antara tulang jeung urat tidinya aya roh jismaniyah. Biasana lamun jelema sukuna misalah uratna mengsol berarti jismaniyahna keur udur reudeung. Lamun tulangna keur potong berarti jismaniyahna keur udur lantaran antara kulit antara daging jeung getih eta aya nu ngaranna roh jismaniyah. Jadi roh jismaniyah mah cicingna antara daging jeung getih, antara tulang jeung urat ngaranna. Ya, jelas. Hiji roh teh aya roh sultaniyah, nu kadua roh teh ngaranna roh ruhaniyah, nomor katiluna roh teh ngaranna roh jismaniyah. Fa'in kila ida nama abdu kharaja ruhu amla. Aina timbul pertanyaan. Kiai, lamun jelema sare, urang sare. Eta anu kaluar teh roh apa lagi? Oh, ibunya ada pertanyaan dia. Fa'in qala qailun kharaja faqad akhta'a wa ilan wa in qala lam yakhruj faqad akhta'a wal jawabanana di mana urang sare panjeu masare mah di modal teu inget ka alam dunia teu inget ka besare mah besare ieu akalna besare ieu ya tah eta lamun urang keur sare nu kaluar dina jasad urang roh apa lain fal jawab maka jawabanana idza namal abdu kharaja ruhul jismani di mana
mana urang sare eta bapak horeng mah sare urang ieu sare eta nu kaluar eta lain roh sultoniah lain roh ruhaniyah lain tapi nu kaluar eta ruh jismaniyah ngaranna nya nu kaluar eta roh jismaniyah tuh ma'al akli pari kaluarna eta teh si roh jismani eta jeung akal barengna kaluarna nu mantap jelema sare nu kaluarna roh jismani sinaran akalna wa masyabaina samai wal ardi eta si roh jismani jeung akal urang ketika urang sare manehna kaluar bakal lelumpangan antara langit jeung bumi nu mantap ulah aneh lamun urang keur sare ngimpi ka Mekah ngimpi ka Jakarta ngimpi ka Banten urang aya urang keur di imah sare aya urang ngimpi teh keur di Banten di Cirebon itu ngimpina eta teh ulah aneh nu kaluar teh roh jismani jeung akal eta nya atawa urang sare di imah ngimpina papanggih jeung hiji awewe urang ngancang tah eta ulah aneh goreng mah nu kaluar eta roh jismani sinarang akal pangingkanal aklu ma'ahu di mana roh jismani kaluar nalika urang keur sare eta si akal urang ilueun ro'ah maro'ah fil manami biasana sok ingat contoh ieu urang sare reupe sare ngimpi teh asana aya di Jakarta tah urang sok timbul rasa inget apa majikan teh urang teh carita ambil beuti mimpi teh sare ini non ngimpi ka Jakarta jeung saha umpama teh jeung urang rai umpama ngimpi inget urang teh asana ngimpi ka Jakarta kami mau mobil Avanza eta asana mah menang hijung deh tapi teu dibayar eta umpama teh jeung saha maneh jeung Ayusa jeung urang rai kan Jakarta inget tak orang mah ketika orang inget kana impian orang mah akal orang eta kaluar babarengan jeung ruh jismani orang mah mata timbul orang inget tah kena tapi wa ilam yakun min aklu ma'ahu ro'a walakin la yuhamu di mana orang sare ruh jismani orang kaluar ngan akal orang teu ilueun cicing bae biasana eta kadang-kadang bapak hadituna ge ro'ah maro'ah walakin yuhamu sok diulang ieu aing teh beuti ngimpi naon karanya pas aing teh ngarani tamat ngimpi eta teu bogut aing masa acak-acakan ngimpi cenanya eta horeng mah akal urang teu diilueun eta horeng mah kaluar eta lamun urang teu ingat nya imah urang ge sakalaman nu kabehanya ngimpi budak-budak gedul ngimpi budak-budak bobong asana capek lumpatan teh ya sebetul kahudang ingat kurang pahur doang bener cukup ngaji kan ngimpi budak gedul sieun atuh capek urang juga atuh ajar bae cek ruh jismani dia kuaing bawa ke kanang gedul dia kuaing loh aduh lanang kunaon atuh memesare lain ngalaw wudu nya doang batu maca sholawat maca Quran arek rek sare ieu marek sare ji nunggus gogoro kanjut nunggus ngomongkeun bagus nyacakeun bagus ngusuk dah rek sare paneta cek jismani ngaludak ge sieun dia kuaing dibawa ka kanang gedul dia kuaing dia kuaing akhirna mangimpi di budak-budak gedul bakal gitu kan gitu capek pan urang tapi lamun urang rek sarena ngawudu hela nyusur hela maca Quran maca sholawat maca doa sapekeun Allah bismika Allahumma ahyang dituna pan bersih ruh jismani urang ngimpina sok kadang-kadang kami teh ka Mekah hadir pas buat apa ka Ka'bah kami tak bersih tak jismani urang adek kawan ini aduh ada gitu aduh orang rai udah ganjil
Ya, masalah eta ieu pasti kurang keadaan kealaman dirinya. Kealaman kurang ieu. Jadi dua nu kita teh gitu, Bapak. Jadi roh ge atuh roh mah barang bersih ieu, atuh kudu bersih. Atuh ieu urang periksa ya, atuh tubuh heula ieu kotor. Oh, eta mah geus gagawe jeung pamajikan itu adus pesan. Pan dalam keadaan junub gede panenanya adus gede. Atuh kadang-kadang gini lagi malah kacau. Geus lagi mimpi modal atuh lantaran ruh jismanina teu narima Pak kotor ieu. Ulahkeun ku hadas gede seperti junub hadas seutik pege ruh jismani belungeun. Ya. Fa'in kila bila mana ditaroskeun ieu mal farqu bainar ruhi wa rawan. Ayeuna kiai naon sih bedana antara roh jeung rawan? Ya, lamun ruh mah roh wau hak ruh. Lamun rawan mah roh wau ai alifat mun rawan. Tapi lamun kitab Johar Tauhid eta bapak lain rawan disebut roh wan. Ya, make hak. Lah ieu baru cuma ngomong ge makin teu. Kulna ar-ruhu la yadhabu wa la yajibu. Hore Bapak, aya roh mah perbedaan antara roh jeung rawan. Ari roh mah eta Bapak cenah ge la yadhabu wa la yajibu. Moal daekeun leumpang jeung moal daekeun datang. Warohan yadhabu wa yajibu, sok daek leumpang sok daek datang manehna nama. Dah wa idza zala rawan nama abdu, di mana rawan datang ka diri urang sok biasana timbul ngantuk tah. Lamun urang ngantuk eta parainya hayang sare, eta datang eta lain cewek terus gitu marana rawan. Sok ngantuk urang tah ngantuk kemuai. Wah, nya keur ngaji keur naon ya, eta nu datang teh goreng rawan eta. Rawan. Jadi datang kita ka urang rawan. Ces asup ngantuk urang. Oh, ngantuk aya mehang sare-sare. Eta rawan apa datang eta ya. Ulah teh usah kasambat kasambat kudu ngantuk ya bolo orang sare kasambat Quran. Asup. Wa idza salat ruh matal abdu. Tah lamun tadi mah ketika rawan datang ke urang biasana dan eta timbul ngantuk hayang sare. Sare urang teu datang ke rawan. Di mana roh leumpang dina jasad urang maot ngaranna. Mantap jelema lamun maot disebutna Allah rohan, Allah nyawaan. Gitu. Eta perbedaan antara roh jeung rawan. Jadi lamun roh mah moal daekeun leumpang, moal daekeun datang manehna. Lamun rawan kadang-kadang datang, kadang-kadang ada eueuh manehna. Mata kitu di mana rawan datang ka diri urang, biasana sok sare urang ngantuk. Di mana roh leumpang di awak urang maot ngaranna. Tuh. Apanya? Wa masalul iman bainar ruhi wal jasadi, perbedaanana perumpamaanana antara iman ruh jeung jasad kama sali syamsi baina sami wal ardi eta diupamakeun leuwih ibarat matahari langit jeung bumi. Di mana aya langit aya bumi pasti aya matahari. Bener ya, eta mah selalu bersamaan. Ayeuna di mana jelema aya rohan pasti aya jasadan. Setiap jelema aya jasad pasti aya roh. Di mana jelema geus aya rohan ka dina bakal aya imanan. Tuh, ya. Idza matal abdu dhahaba la ilaha illallah. Ayeuna lamun kaulin maot impronto. Lain dilakeun ku urang. Eta kaulin maot, geus teh maot kaulin. Eta anu ge anu lumpang teh ya dina jasad kaulin lafaz la ilaha illallah. Maka jelema lamun maot sepi pujian ditarkina. Lakinu maotakum bila ilaha illallah.
ketalkinan ku anjeun ahli-ahli anjeun anu marot kulapan la ilaha illallah. Allah dalil di mana eta? Ulah dikeuna disengke. Itu kayak ulah dalil becek Allah becek. Itu jawab aing hampur omong. Itu dijawab bising teh nyaho aing ulah jangan antepkeun bae. Allah di mana? Dalilna laki nu maotakum la ilaha illallah. Eta beunang jeung geus kumaha Allah bae nu dimana urang sakit kitu beda mah. Omong parah muji ji yo muji ya. Gimana kaudin maut kaudin nulumpang dia dina jasad kaudin eta lafaz la ilaha illallah. Ma'ruf jeung roh na kaudin babarengan leumpang. Jadi roh kaudin jeung lafaz la ilaha illallah leumpang di awak kaudin. Cek eta roh na kaudin. Wa baqiya Muhammadur Rasulullah ma'a jasadihi anu nyesa dina jasad kaudin eta lafaz Muhammadur Rasulullah. Cicing manehna. Nah, wa idza jatama asara imanan di mana kumpul lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kena adituna sara imanan berarti kaudin kasupkeun golongan jelema anu iman ka Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita gak apa-apa ya secara hakikat. Hukiya anak Ilyas alaihi salam karena yauman ayami jalisan. Ai hiji riwayat bapak hiji hikayat. Sanyana Nabi Allah Ilyas alaihi salam dina hiji waktu eta Nabi Ilyas tercalik kerdiu Nabi Ilyas baca amalakal maut. Jol beh malakal maut. Cek malakal maut. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Gitu. Atau Nabi banyak kalau lagi anak-anak karena mereka bakal mau maka dijrohir. Orang semuanya orang. Cek Nabi Ilyas, itu mana? Maksudnya kayak tadi. Lihat bidoruha aula diutus ku Gusti Allah bikin nyabut roh anjeun kitu pajaza eta Nabi Ilyas wah curi gau bukaan syadidan curi anu rosa Nabi Ilyas faqala lahu malakal maut ma hadzal jazaa wal buka ya Nabi Allah Nabi Ilyas ai mana curi kunaon ai kumane curi kunaon ajazat anan ala dunya am al maut ai kumane ceurik teh apakah hook kana dunia anjeun bakal ditinggalkeun apa inget kana maut. Faqala Nabi Ilyas la bagi nama ajaza ala fauti dzikrillah kaula nu mantak sieun nu mantak ceurik kuari Nabi Ilyas lain sieun dunia kukula ditinggalkeun teuing eta mah parahu mobil imah pamajikan jor teuing nu kitu sapodo teuing. Jeung upaya ge ulama teu sieun cek Nabi Ilyas. Ulah-ulahkeun kaula sakabeh makhluk Allah kabeh ge bakal maut. Anu ku kaula dipikasieun umat kaula teurik kaula cek Nabi Ilyas masih keneh loba kana telok pikirna ka Gusti Allah. Loba keneh jauh keneh tara inget ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu Nabi Ilyas atuh komo urang. Kumaha geus kitu fa Allah ila malakal maut ala yakbidu ruhahu. Nabi Ilyas ngadoa ka Allah, ya Allah ulah keur dicabut nyawa kaula cek Nabi Ilyas lantaran ulah masih jauh keneh loba keneh tara ngalobakeun dikit ibadah ka Gusti. Bere kami Gusti umur anu panjang cek Nabi Ilyas. Ayeuna kumaha Allah mere wahyu ka malakal maut cek Allah ka malakal maut malakal maut Allah yakbidu ruhahu ulah keur dicabut nyawa si Ilyas Gusti Allah. Doh fa innahu yas'alul hayata li dzikrillah li nafsi. Ilyas ngadoa ka kaula teh Gusti Allah hayang diberi umur panjang keneh lantar masih tanya keneh ibadah ka Allah can bisa zikir can bisa maca sholawat. Masya Allah. Akhirnya kumaha da'ahu ya malakal maut hatta ya isa bi dzikri wa yartabu fil manazil ila akhir dunia. Akhirnya kumaha Nabi Ilyas ada malakal maut
Negara wih itu aing mah kuari mimpi Allah umur panjang kene aing mah kuari rek ibadah kebenaran ka Gusti Allah moal dilewatkeun ku aing waktu-waktu anu tertunda tah mudah-mudahan urang kabeh diberi umur panjang Allah taala amin. Nabi Ilyas sebagai camwaniun ketika dicabut roh komo urang sadayana anu joba kene durakan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kami diberi umur panjang Allah taala amin sehingga urang daek betul melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Oh nya hatta ya isa bidzikri wa yarta'u fi riyadi manajati ila akhiri dunya. Akhirna Nabi Ilyas eta hirup terus anjeunna naik kana perkebunan munajat ila akhiri dunya sampaikan kan akhir dunia matak ke hiji kaul Nabi anu taca maot sampaikan detik ayeuna hiji cenah ge Nabi Khidir nu kadua Nabi Isa nu katilu Nabi Ilyas nu kaobatna Nabi Idris Nabi Khidir Nabi Isa Nabi Ilyas obatan ya ke hiji kaul mah sampai ke detik ayeuna aya kene ke hiji kaul mah ya asas Nabi Idris Ilyas laju Nabi Khidir jeung Nabi Isa kayaknya Nabi Isa diselamatkeun ku Allah kan tah sagede Nabi Ilyas ketika dicabut roh manehna encan siap wayahna mereka umur panjang heran mereka mereka ibadah ke Allah Subhanahu wa taala kebenaran urang ge bapak umur geus ngarolot nya mending manfaatkeun urang dipake ibadah ke Allah leutik merupakan ibadah eta aya manfaat ulah-ulah urang geus sebab ieu mah kali dibade ka ditu nya ya oh batu menuju ila akhiri dunia tah panginten dicakakeun sakitu si abdi mudah-mudahan aya manfaat engke ka dituna dibahas di turang tentang masalah Siti Maryam jeung Nabi Isa tentang masalah menghadapi kana maut ya sakitu kapan atur mudah-mudahan aya manfaatna wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.